Lamun urang nyaritakeun maut kadang-kadang muringis sieun, tapi lamun urang neuleuh jelema kuari maot eta ngan akan sakadar hiburan kadeuleuna, sebab bangun teu sarieun jaka paeh. Maksudna dirimpak doang ya. Ai di pasar Kemis mah di pondok tahu geus leuwih parah. Lebih parah. Sigara de urang ge sarua bakal paeh. Malah tadi geus disebut hirup ge geus di almarhum Habib Rozak almarhum. Aya 3 jelema boga guruna guru mursyid, tiluan nyana belajar ibadah. Saenggeusna dididik syariat mulai kuari dek berangkat ka Allah, henteu sebeuheun ibadah di lembur di kampung hayang kaleuweung. Emang kudu kieu leuwih kaleuweung atuh kudu ngan kuari leuweungna mana di Gunung Karang yang geus marake sempak kabeh, di Gunung Santri atuh Jasarua komo di Banten mah leuweung mana tuh kuari ku urang ndek disabab pake ibadah. Aya nu minta izin ka kula Haji Pendi dek ka Gunung Karang, atuh elos ngan kudu pamit heula kakabehan sebab bakal balik ngaran. Teu puguh karu dek naon ka ditu ibadah mah sadaekna di dieu, tapi ieu mah dek kaleuweung. Cak guruna ulah luak liuk sing juntrung ka Allah, geus dibere ilmu ketika menghadapi hujan, geus dibere ilmu ketika menghadapi angin, geus dibere penangkalna ketika aya huru-hara hewan-hewan, geus dititip-titip kade. Ibadah bakalna hiji doang ye nu paling berat nahan lapar. Ku angin mah gampang, komo ku golok mah tobat teu kudu norekat, teu kudu tama kaci soka beres. Si di inuman pelor jeung susu tanya ge Ki Nurjaya. Pelor beak kabeh kurang cisoka. Datang ka bengkel sepeda demo. Beak. Tapi nu paling berat lapar. Cak guruna sanajan lapar sapoe 2 poe 3 poe saminggu tahan, insyaallah moal kukumah. Akhirnya berangkat nu tiluan ka gunung kaleuweung, ibadah di leuweung beuh mantep sorangan bae. Nu mantep-mantep kan di leuweung mah eueuh TV, eueuh internet, teu pernah WA. Di leuweung pada di lembur mah aduh. Deuk HS WA. Mantes HS SMS-an. Mending ora keneh aki-aki. Ieu kan buang kawarah ka jelema.
bloon aja belah ditun bloon teman masih 3 kilo ti bloon. Nah, tenang. Jadi nu endek ibadah ke Allah mah neangan nu tenang, sepi. Mentek pondok pesantren salaf mah neangan tempat nu sepi. Ai pondok pesantren modern mah neangan nu rame. Sebab tujuanna beda. Pondok pesantren salafiyah mah deuk ka Allah neangan nu sepi. Pondok pesantren modern mah deuk ka makhluk neangan nu rame. Beda. Ieu mah ibadah geus dileuweung. Sapoe babekalan aya keneh, 2 poe masih, seminggu masih. Geus barang geus aya 2 mingguna geus eueuh amunisi. Mulai lapar. Poe selanjutnya tambah lapar. Selanjutnya tambah lapar. Geus eueuh soraan. Zikir ge geus Habib Rozak mah seubeug ge geus almarhum. Maca Yasin ieu teu tamat. Geus teu kuat. Sakitu ge susu aya, kopi aya, jeruk geus sabaraha meureun, bahkan di kantongna ge cau aya. Yasin teu tamat. Buang kawara. Ai endek-endek atuh maca Yasin. Pan cenah kiai tadi ngobrol bae bangun teu ngadengekeun didengekeun adoraka. Aing mah ngadoraka jeung ngadengekeun Yasin kos kitu mah. Cak Habib jin teupan. Nah, iya barang selanjutnya nyana musyawarah. Iya orang lapar kumaha. Ingat cek guru. Ketika orang lapar tahan. Ulah aya kumaha. Jol bae aya anak gajah. Anak gajah liwat menel. Urang masuk nyebut di segede menel, batu gede eta menel. Anak gajah sebenarnya. Alah cenah aing dibere segede menel. Baheula keur leutik dirimpak kos kitu eta. Sia mere ka aing segede menel. Menel teh gede eta. Musyawarah tiluan daripada orang korban lapar mending orang pencit urang dahar. Cak nusa urang inget cek guru ulah kajian lapar ulah kuat engke. Ketika orang manteng ka Gusti Allah bakal dibere kekuatan. Lamun kecenderungan orang kana dahareun urang bakal lapar. Lamun urang cenderung nahat 100% kanu bogana ka Gusti Allah, sanajan engke lapar dibere seubeuh. Tapi lamun pikiran urang kana dahareun, urang pasti lapar bae. Pikiran urang kana inuman, urang pasti dahaga bae. Tapi ketika pikiran urang manteng ka Gusti Allah, dahaga, lapar paring sapoe 2 poe, kadituna ku Gusti Allah bakal dibere seubeuh. Atau panca Kanjeng Nabi abitu inda rabbi kaula cicing di Gusti Allah. Masya Allah cak Kanjeng Nabi yut'imuni wa yashrabuni. Gusti Allah mere dahar ka kaula, mere nginum ka kaula. Apa Gusti Allah nyuguhan sangu ka Kanjeng Nabi? Apakah nurunkeun korma ka Kanjeng Nabi? Teu. Sahabat ge kagetin, ai eta nyuguhan Gusti Allah kumaha? Cak Kanjeng Nabi sanajan sababara poe kos nu dibere dahar bae teu lapar saeutik-eutik acan. Sanajan sababaraha poe teu dahaga saeutik-eutik acan.
cak sahabat nah kok kitu lantaran manteng kanu bogana sanajan sababaraha poe moal lapar moal dahaga matak para nabi-nabi Allah karuatan beteungna para aulia Allah kuatan beteungna Habib Rozak ya Karim ya Allah ngajoaknya nah komo ieu mah geus dicaritakeun dia bae biangna ieu mah lelempangan jeung kula asalnya teu ngomong bae berarti geus lapar asal geus ditanya cicing bae naon cicing bae wah ieu asana kudu digotong ibu urang lapar konsep deka Allah mantengkeun bakal dibere seubeuh lamun pikiran urang kana dahareun lapar bae lamun pikiran urang kana inumun lapar bae dahaga bae ketika manteng ka Allah moal jeung teu aya komo saeutik mah teu hayang mun loba boleh dijual nah musyawarahnya na cek dosa urang ulah mantengkeun ka Gusti Allah cek dosa urang coba maning urang pencit bae lah cek dosa urang deui geus urang pencit bae urang dahar daripada urang kalaparan ih cek dosa urang inget guru urang ulah nusa urang mempertahankan ulah nusa urang mah tetep nuduaan pencit guys maneh mah rek ngadahar rek henteu pokona mah kami mah duaan dipencit bae mah akhirna anak gajah dipencit aju digarah didahar alhamdulillah seger begitu pentingna zikir anu ngadahar anak gajah mah kuat maca Quran kuat zikir kuat anu lapar mangan gitu tapi anu ngadahar anak gajah mah dengekeun ku sia la ilaha illallah la ilaha illallah maca yasin ge tamat lantaran seubeuh beteungna ha eta jadi ngahina teh cak aing ge dahar bae ulah datang ka teu ngadahar dosa urang mah tetep henteu aing cak guru aing ulah-ulah henteu tapi da kesian ibadah moal kuat kos kitu tah ibadah maca Quran matana geus teu bisa kiceup yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin Badigan ngadahar anak gajah sia kuat katiku kuat aing yasin 3 kali ge siap cek mah ieu masa potong henteu Masya Allah datang deui ka isuk datang ka 2 peuting gagah mejeunna keur sare istirahat jang ke peuting sekitar 2:30 qiyamul lail keur mejeunna ngedeng jol aya indung gajah kukurubusan indung gajah neangan anak gajah nyana sare ngabaris tiluan silih toel aya gajah ih cak dosa urang atuh aing mah teu boga salah tenang bae sanajan gajah ge emang nyaho nya wih atuh coba bae cak dosa urang ieu urang kumaha atuh moal kumaha aja moal nyahoeun ieu sapira gajah bebe jadi kan dosa urang ieu kumaha bang ji atuh aing mah ngadahar henteu mulai tenang tanyana teh nu teu ngadahar mah ieu atuh aing mah tenang boga salah henteu naon henteu cenah keur wejena silih toel gajah datang kadinya mimiti nyiuman ka anu teu ngadahar anak gajah teh ti mimiti jempol sukuna
tulalena geus dikitu-kitukeun bae dicium datang terus ka dengkulna datang ka pingpingna datang ka bujak terus datang ka sirana balik deui ka suku tangga salamet mulai kanu kadua ku hari dicium deui beuteungna dicium cicing bae teh loba beuteung sat dicium wah tulalena langsung dipasang diangkat ka luhur dibantikeun ka handap tulalena dipasang deui angkat ka luhur bantikeun deui cak anu katilu aing nasibna kumaha ye beuting moal aing mah paeh nu kadua tinggal bagian katilu geus aing maca hendak maca Quran bae ka Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'an. Yasin gane. Asa nu mal tamat Yasin. Mulai gajah ka dinya deui. Ciuman. Henteu kungsi datang ka luhur, datang ka beuteungna doang. Dikucek-kucek beuteungna langsung ditincak ku gajah blak betus terus digulang gaper ku gajah paeh dua selesai geus ajur gajah indih ternyata horenganan gajah ge boh gaambean ketika jelema ngadahar anakna gajah nyahoeun gajahnya nu teu boga salah mah diantepkeun kunyana diciuman diantepkeun diciuman tapi nu boga salah dibantikeun paeh cacak-cacak gajah boga aambean cacak-cacak gajah boga aambean sok inget ka dongeng Kangjeng Rasulullah waktu anak Abu Jahal dek berangkat ke Syria dek dagang nyana nyaci maki Kangjeng Nabi heula hayang puas ka Kangjeng Nabi ngahina ka Kangjeng Nabi sageus ngahina ka Kangjeng Nabi langsung berangkat memeh berangkat cak Kangjeng Nabi mudah-mudahan ku Gusti Allah jelema eta diselesaikeun sakitu doang kadenge ku nyana bebeja ke Abu Jahal kumaha tadi ngomongna Muhammad yang ngomongna cenah mudah-mudahan diselesaikeun waduh nu geus Muhammad mah tilok melenceng kana omonganana waduh sia kumaha ieu nasibna nya nyabahnya kumaha ieu ayeuna berangkat tengah perjalanan kan istirahat cek Abu Jahal teh anak aing teudeun di tengah bisi ayana naon aman teudeun di tengah kabeh sarena di sisi ieu di sisi bener bae tengah peuting aya maung kadinya maung cek Abu Jahal wah ieu maung terus diambean saurang-saurang pas diambean belah ditu pas kebenaran anakna diambean calangap wah cek Abu Jahal nasib anak aing selesai malam ini sakumaha doa Kangjeng Nabi selesaikeun jelema eta atuh bener dicangkeran kumaha nah ieu kan doa nempel tah doa Kangjeng Nabi ya Allah selesaikeun jelema eta masyaallah bukti selesai ulah disangka ieu doa urang ka ahli kubur teu datang Muhammadiyah nyaritakeun doa urang teu datang tah doa Kangjeng Nabi masih keneh hariruk selesai jelema bejakeun di Bukhari aya ka Muhammadiyah tah beusi aya Muhammadiyah nanyakeun bejakeun beusi aya Persib ngomong Persib beusi aya Wahabi cenah doa teu datang
ulah-ulah kanu maut nu hirup bedata besi teu percaya Habib Rozak dilatih heula ge urang doakeun ku ari nanti dulu cek Habib Rozak istri masih muda tah doa datang geus loba carita doa datang paeh lah eta. Nah ieu mah kasimpulanna mah makhluk Allah bage ciciumanana aambeunana nusak itu hebatna. Sakitu hebat teu kacium ku gajah ku ari lamun aya gajah ka dieu geus urang mah aman si ieu. Geus diwakofkeun ku aing los gajah tah. Los. Kaambeu ku gajah. Nu mancak lain gajah bae lain maung bae urang lamun keur leutik ngarusak tawon ku urang dirusak dikeprak tawon teh neangan ka jelema nu ngarusakna ngarendeng 10 jelema nu ngarusak jeung nu teu ngarusak mah aman-aman bae tawon nyahueun tawon set ka ieu aman set ka ieu aman set pas ka Jependi ini biang keladinya nih beak aku tahu beak cek Haji Pendi jaing mah teu pernah keur leutik sia pernah nyahoan tawon keur leutik ya diancem bae nya mah diancem tawon eta beak teh nyahoan nah iyalah makhluk Allah urang nyebrang ku ari ka malaikat emang teu boga aambean ketika urang cicing di kamar maca Quran cicing urang di mushola maca Quran zikir tasbih malaikat ngambe seungit amat ya aduh Habib Ahmad seungit amat sebab maca zikir nu ieu aduh seungit amat harum maca sholawat pas Haji Pendi cek malaikat hangru amat bau karung goni cenah ieu mah nyaun malaikat Masya Allah karim malaikat eta di urang ngambe ketika aya Al-Quranan seungit cek malaikat ketika aya zikiran seungit cek malaikat ketika aya tasbihan seungit aya zikir-zikiran di awak urang makin ikhlas makin seungit makin ikhlas makin seungit malaikat apal moal saliru kumaha cenah kiai lamun urang ngawirid pelet Il qala Yusuf li abihi ya abatin. Pegawaian santri tolol santri. Lain ngaji amil ini ra'aitu. Nah, ieu nu ngambeanana jin. Cak jin teh bener Al-Qur'an cak malaikat tapi maksudna lain ka Allah ye. Rada bau. Quran mah Quran. Sebab Quran mah bisa pakai sihir, bisa pakai naluh Quran. Kamu ieu pakai pelet teluh kene tadi sarua. Entak raja teluh teh Ki Nurjaya itu seperti meletnya na. Kaambe ku malaikat Quran mah Quran sakeun maksudna lain ka Allah rada hangru. Indit malaikat. Nah, jin. Ini makanan gua cek jinnya. Tah. Lamun bangsa pelet-pelet nu datang ngejin. Jin mantak diputerkeun kamana maksudna cak jin ieu kamana maksudna ieu didengekeun Allahumma layyin qalba sarwiti sarwiti cak jin da sarwiti tangan sarwiti tiup ceulina hudang teh Pendi atuh da eta ulin jin eta nah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ahli Allah babarengan jeung malaikat lantaran aambeunana kaambe ku malaikat jelema nu teu eureun-eureun maca Al-Qur'anul Karim bareng jeung malaikat jelema teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah malaikat anu ngabarenganana jelema teu eureun-eureun maca sholawat malaikat nu ngabarenganana jelema teu eureun-eureun dunia jurig nu ngabarenganana mantak boro-boro malaikat kula kadieu hangru boro-boro malaikat kula ge kan hangru kaambe kaambe
asana hangru apa cule gitu ya mah. Emang rada pantasnya nama culean. Iya dah hangru, masya Allah karim. Nah iya. Jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat, ngambel malaikat, seungiteun malaikat. Zikir seungiteun malaikat, sholawat seungiteun malaikat. Bahkan laporan sholawat bentuk jadi malaikat. Bebeja ka Kangjeng Nabi. Ketika orang maca sholawat langsung ke Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saha ieu abdi sholawat. Sholawat saha? Sholawat aja pengen dipaingan hideung sia. Emang kunaon kitu ieu kula jadi hideung. Maksud sia maca sholawat naon? Supaya karung laku. Teu eureun-eureun sia ti ngongorak, tolol cak Kangjeng Nabi teu boga kaisin sia. Cerekan ku Kangjeng balik deui sholawat ka dieu. Nampiling Kangjeng nambah aja pengen goblok sia. Kunaon aing dibalikeun deui. Sholawat teh sing lurus ka Gusti Allah. Nah, ieu keur hirup keneh seperti gitulah. Mantak lamun diteruskeun ieu lalakon diteruskeun makin ikhlas, makin hebat, makin ikhlas, makin hebat. Urang bisa naik ke langit sakubah Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di luar alam nu ieu ta'rujul malaikah. Nah, urang teh kapan titah nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng teh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Asar tuturkeun Kangjeng Nabi bisa hiber urang. Bisa hiber kifudoli bae nuturkeun Kangjeng Nabi henteu aya saparapat acan. Lah saparapat boro-boro saparapat 1% ge henteu. Henteu cenah nuturkeun Kangjeng Nabi ngomong doang. Ngomong doang ge. Iya, komo Ki Jamal mah. Setengah parapat ge henteu. Atunya mah ceramah maksudna hayang ganti ban mobil. Atuh beres. Ieu kuari geus mikiran bae kabari Kijang hayang Fortuner geus berhasil kuari hayang Lexus datang ka paeh moal sia Jamal. 3,5 miliar Lexus mah. Geus ulah jadi hayalan ulah. Ngan sajore-jorena kiai mah bisa tobat ai sia. Ye, ti kiai mah Habib bisa tobat cenah mah. Engke sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah. Sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah. Bisaan kiai. Coba Haji Pendi, pernah Haji cerik karung teu laku. Beda kan motif cerikna je. Atuh badak ba kiai mah geus ahli sorga apa pokona. Kiai mah ahli sorga. Ye. Asud mah kos kitu bloon. Ya Allah ya Rabb. Cek Imam Ghazali urang kudu boga keyakinan. Ulah ti Kangjeng Nabi luhur teuing ti Imam Ghazali bae. Urang kudu boga keyakinan. Ketika Al-Quran dijelaskan innalladzina amanu wa amilus solihat, jelema anu iman ngamal soleh kabelah dituna bakal dibere sorga. Kudu yakin cek Imam Ghazali keyakinan teh atas bisa sehingga ngalidih di jero hate teh bahwa setiap iman amal soleh sorga. Mantap. Lamun urang boga keyakinan model kos kitu tenang hirup. Ieu mah ibadah tapi teu boga keyakinan aing sih ka sorga apa ka neraka? Neraka sia. Mata kaji pendi mah kajian kos gigi cenah boga keyakinan. Tenang aing mah kajian tilok salat ge cekeun sorga. Geus dungtut bae ka Gusti Allah. Sorga. Ngan aing demo ulah. Nah, balikan deui keun bae eta mah mun diteruskeun ka ditu kudu aya cara-cara tersendiri. Ieu mah lamun maot. Urang lamun maot. Terus ka jero kubur, malaikat geus nyahoeun kan ka ambeul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Habib Razak. Awatnya nah. Ka ambeul kan ku malaikat. Oh, ini Habib bener apa kagak ya? Ka ambeueun nya. Terserah Habib dah, bener jangan enggaknya serah dia dah. Saya mah cuma ngomong aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Pendi bae malaikat ngambek bau karung goni segini bau kredit segini bau
kaambeun ku malaikat sing hade nu mantak urang teh sebenarnya mah titah nyebutkeun ka mayit supaya bagus. Kumaha mayit bagus? Bagus. Kumaha mayit bagus? Bagus. Emang malaikat bisa katipu moal. Dumal katipu. Malah malaikat bingung. Tadi dibagus-bagus. Jaka ambeun aku aing hangruk kieu cenah. Pan dibagus-bagus. Sanajan aya dongengna ieu keur carita hakikatna malaikat tetep ngambe. Tetep ngambe. Kaambe ku malaikat urang di jero kubur emang teu kaambe. Kaambe. Begitu Kiai Haji Jamal maot langsung kaambe. Teu bagus henteu nama cek ngana cek malaikat rada teu bagus sarua jeung Ki Fudoli teu beres cek ngan aya bagus da setik. Setik. Kadang-kadang magahan ngaji keur capek ge lah. Pandai keur capek manyana maksakeun karena Allah. Pandai diondang mah kitu karena duit. Beda kan? Dibanding-banding ku nya nu karena Allah jeung karena duit rada menangan nu karena Allah. Tah eta untungna setik. Kan dibandingkeun ge tah mana nu karena Allah na mana nu teu. Tah, ieu kaambe ku malaikat. Masya Allah. Lamun gajah bisa ngambe, lamun maung bisa ngambe, lamun tawon bisa ngambe, lamun malaikat bisa ngambe, atuh komo Allah. Naha urang teh lengah amat teh asa didelekeun ku Gusti Allah. Sehingga berani amat urang nonton TV sadaekna, berani amat urang SMS-an ka jahe. Ikan blon ieu. Ku pamajikan mah ku pamajikan disumput musik aya hawan. Ku murid Haji Jamal ge sering murid. Ini mah rahasia khususon ila ruhi cek ayeuna. Gusti Allah moal bisa disumput-sumput Haji Jamal. Ya ada ieu. HP boga 3 Haji Jamal. HP nu hiji jang paranti undangan, nu hiji deui jang paranti keluarga, nu hiji deui khususon. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu carita malaikat ngambe atuh komo Gusti Allah nu maha segala-galana. Lamun urang boga keyakinan urang ditinggalikeun ku Gusti Allah, didengekeun ku Gusti Allah. Bahkan lamun urang nyaritakeun tentang roh urang atupan Gusti Allah nyarita wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kaula niupkeun ka anjeun teh tina ruh kaula di awak urang teh aya ruh Allah, ruh Kangjeng Nabi Muhammad dibentukeun jadi ruh urang. Aya 3 di dinya teh. Ketika dihijab ku Gusti Allah jadi kafir, ruh Allah na nyingkir. Cahayana maksudna ruh Kangjeng Nabi na nyingkir, cahayana nu aya tinggal ruh manusiana. Urang mah kulantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya 3 ruh. Nu mantap urang lamun ngadenge takbir tetep bae ngageter. Ndek takbir naon bae? Ndek takbir naon bae? Takbir lebaran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Langsung munigak bulu. Urang komo awewe mah aja ceuri ngalengis. Tanya neng kunaon ceuri can kabeli selop. Siapa? Takbir teh kena selop goblok teh coba. Emang dirimpak mah bloon kabeh. Takbir lain ka Allah ka selop. Mana geus sapoe deui lebaran can kabeli kutang. Bloon. Komo ieu mah ieu. Atuh geus cerik we nya. Lawan laku 10 poe ka dieu jak. Tapi tetep ketika perang mah komo urang ngadenge demo bae kamari. Allahu Akbar. Munigak bulu. Kafir teh ngadenge Allahu Akbar sieunun. Allahu Akbar sieunun kafir. Nyana ge aju nyilip ka urang Allahu Akbar. Milu jeung urang Allahu Akbar teh milu. Lamun kamari cerita Syekh Aziz di Amerika murigak bulu urang. Di Amerika mah perzinahan teh geus sebagai makanan biasa. Eueuh haram di Amerika mah. Dianggap satu kebutuhan.
lamun urang lempang aya awewe di ditu urang hayang awena daekeun geus tinggal neangan tempat bae. Di Amerika seperti kitu eueuh bahasa haram, eueuh bahasa muhrim, nu penting saling membutuhkan. Iyalah di Amerika nyana guru besar di ditu teh, guru besar ditawaran unggal poe ku awewe Amerika, kapan lagi cek nyana, saya membutuhkan Anda, apabila Anda membutuhkan yuk. Aduh cek Syekh Aziz makanya nggak rilis kan gitu. Mun bangsa Kiai Haji Jamal wallahu a'lam. Wallah. Atuh di dieu ge bebejan andek ceramah 2 poe korenganan. Keur ieu kuari mun eta di Amerika ulah mun carita-carita di Amerika muringkak bulu. Tetapi di tengah-tengah negara anu anti agama, apatis, di tengah negara anu kos kitu kaayaanana, emang eueuh kitu masjid, emang eueuh kitu kiai, emang eueuh kitu anu terus dakwah terus. Nu kula paring muringis cerita manehanana terakhir, saya punya teman saya yang paling akrab dengan saya menghilang dari pandangan saya cek manehanana sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan kembali deui kula ditanya mun cek bahasa urang mah aing maneh tas di mana ieu? Mantas tugas di mana? Babaturan kula ka Aljazair, kula diutus ke Indonesia dalam rangka naon? Kristenisasi. Ya Allah. Terus carita nyana keayaan di Indonesia. Sageusna carita hasilna kumaha betapa mudah cenah di Indonesia. Kemudahanna kunaon? Kemudahan dengan 2, 1 kebodohan orang Indonesia, nomor kedua kebutuhan yakni fakir, gampang jasa dengan diberi kemudian luluh milu. Ilah dongeng babaturan Syekh Abdul Aziz di Amerika seperti eta. Kuari nu deuk diturunkeun ka Indonesia loba. Nah, mantap nyana khawatir cek nyana aduh bangsa Indonesia anu kasebut jasa ramah jeung piawaina, kasebut jasa hormatna, kasebut jasa babarianana, kuari deuk diacak-acak melalui naon ieu pengacak-acakanana langsung nyanana aya, tapi lu leuwih hebat melalui Wahabi jeung melalui Syiah. Ieu cek Syekh Abdul Aziz langsung. Jadi ketika di Aljazair aya Syiah diantep, ketika aya Wahabi diantep, sebab dimodalan ku Amerika. Nah ieu mah sakadar informasi di urang ge hati-hati, geus mulai di urang Syiah aya, Wahabi aya. Tapi lamun neuleukeun kieu ye Wahabi gregeteuh. Sogala haul cokna tarolol. Hadisna, Qur'anna, segala tiluna, segala tujuhna. Keur ieu Amin Rais gak ulah-ulah ngaharam-haram zarah ka orok-orok zarah. Asal dilarang meku Muhammadiyah di Indonesia moal bae mudal. Ieu ge kan dilarang ya kuari. Tahlil kuari haul-haul bermunculan. Bahkan sababaraha pembesar Habib-habib di luhur jeung para ulama deuk ngayakeun haul akbar Syekh Maulana Hasanuddin. Kuari keur dirancang aya sababaraha baib jeung sababaraha ulama anu kuat dek ngarancang nyieun haul Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Tinggal tunggu bae. Lantaran ieu sepi di Banten eueuh haul Syekh Maulana Hasanuddin, eueuh haul Syekh Maulana Yusuf, eueuh haul Syekh Maulana Mansur. Aya mah aya ngan seakan-akan henteu dirasakeun ku kabehan. Tinggal keur diisi qorohan iraha jeung kumahana urang serahkeun engke ka ahli-ahlina. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun kula jaritakeun tentang cerita Syekh Abdul Aziz, kula mah sok inget cerita lalai teh lalai kalong nempel di tangkal kayu ngagantung bae. Angin jeung hujan nyana ngobrol. Cek angin teh hey hujan, coba sing gede
maksudnya kalong supaya ragag hujanan lu gede eta hujan nurut hujan turun gede jasa kalong beuki nyekelan we hujan beuki gede beuki nyekelan sampai sapeting hujan kalong aman kalong cak hujan teh bagian sia ku ari mah angin topan ku aing geus teu mampu tenang cek angin topan ku aing hei eta angin topan mulai muter kalong beuki tenang beuki nyekelan we bisa babara jam angin topan puting beliun selesai kalong seserian salamet aing tinggal hiji deui coba ku sia angin sepoi oke. Kalau mulai set ditiup ku angin kicep kalau ngegeura ditiupan ku angin sepoi mantap tiis amat cek ngeunaheun amat reupes ragam ya kalau ku puting beliung mah kenceng nyana topan mah kenceng nyana hujan geledeg kenceng nyana tapi ku angin sepoi-sepoi Masya Allah langsung perem atuh Ki Jamal ge bareng dibere duit ku bupati perem hancur ieu kalong raga Ki Jamal ieu Ki Pudoli mah geus diheula geus inting-intingan namanya da ieu si hade kiai kuat kiai ku angin mah kiai kuat kiai ku hujan mah kiai kuat benturan-benturan tapi ceritana ku angin sepoi Masya Allah karim mimiti dibere 3 juta kan awal nama Ki Jamal kan settingan ulah sok tual towel aja kabelah dia sekupi kan ku ibu urang sarereata sekupi ieu mah di umroh kan nah umroh nan jahanam gitu kan umroh bentuknya umroh jahanam eta sepoi masih kuat keneh aya nu dibere mobil dipangindin pondok mengkakar taralis ceknya ditanya nyaritakeun nu korupsi lah budak tiba heula geus korupsi mah terus bae ditanya nyaritakeun riba lah tuh riba masing-masing bae ditanya nyaritakeun ieu negara Islam lah tuh demokrasi ya tuh masalah ceknya teh ditanya nyaritakeun hukum-hukum Islam lah tuh hukum kurang bae sih nah ieu geus kena sepoi-sepoi kiai madak eta Habib Rizik kula balai daron ngalem wawanena pohara jasa Masya Allah dasar zuriat Kangjeng jadi endeu gagahna eta saha urang anu wani setan-setanan atuh presiden setan Tito juri setan kabeh itu setan-setan termasuk Ki Jamal setan ajuna mah acak-acakan setan kabeh gagah eta nah ieu sebab naon eueuh angin sepoi nu datang namun nyana daek narima sabaraha miliar kula nyaho namun nyana daek narima sabaraha miliar Masya Allah luar biasa dibeli Ki Jamal mah teu kudu dibeli malah nyieun proposal pengajuan